Tuh Bagus Muhammad Nur Husain teh saha ieu teh? Putana tuh Bagus Saripudin Banten. Ari jenengan eta teh asli orang Sukabumi atau napi ti mana? Nah, disebutkan asli orang Sunda yakin. Da aya pondok pesantren kabur di dieu. Disebutkan ayana putana tuh Bagus Saripudin terus aya di dieu. Atau ayana secara ibuna yakin orang dia orang pamijahan. Jadi simpulna kasimpulanna ari mah tuh Bagus Mahmudin teh ibu nak bapak lama nak di Banten ibu nak di pemijahan cuculah si Abdul Muhi. Ari ieu makam teh tos aya 100 tahun di dieu. Ya, kurang lebih 500 tahun. Ari pasantren nu tadi disebatkeun teh aya keneh dugikeun ayeuna. Saya terus anu jadi baru terus aya anu peninggalan nama pasal parsana nama. Mari waktu saya teh kasedak ku Belanda teh waktu saya penjajahan. Jadi kiai teh aya Riab gitu. Pasantren teh nanti pan urang teh baheula teh katelah meureunnya teh pedah lemur pasantren meureunnya. Pondok teh aya 16 bangunan. Kumpur teh. Ada pondok pesantren saya Jawa Barat terusna lewati di dieu Kabupaten Sukabumi. Anu nyebar di dia teh meureunnya kapungkur teh mama. Ya. Islam teh di mana-mana oge anu di Ya. Kabupaten Sukabumi mah. Mau nyarah ka dieu ka Garut. Teu aya deui nya. Jadi pangpayuna ieu teh meureunnya. Pangpayuna keur Kabupaten Sukabumi mah. Pangpayuna ieu teh. Mama ieu jadi ayeuna teh berenang keturunan teh bersebar di Sukabumi teh. Ya, terus kawan-kawana jangan Sukabumi duwe ka Jakarta oge perbatasan antara Jakarta jeung Tangerang. Terus biasa cek aya kabar di barudak. Jadi Hampir 50% Bogor teh kaya. keturunan teh. Ya. Alhamdulillah. Bogor seueurna. Ari nasab anjeunana ieu nasabna ka saumpama ti ka Gunung Jati, ka Cirebon aya nasab teh. Aya. Aya. Manti bang ieu teh ke Saluhi. Oh ieu teh. Oh ka itu teh. Jadi masih ngarentet meureunnya. Ngarentet. Ngarentet nepi ka Banten teh. Jadi ari ka Banten baris naon? Nah, Ieu teh mama teh. mama ka Banten mah Rama kan Oh, orang Banten. lama. Anu ayeuna di Jarahan di Banten teh ya? Anu di Jarahan itu teh. Bagus Saripudin. Hah? Itu Bagus Saripudin. Oh, Upah mereka Syal Mansur Uyut nasabna oh teh. gitu. Sahabat. Keterangan saya dan kayak disuruh ka dieu. Masih ieu. Ieu mah laporan kena. Ya. Ya. Ini disuruh kayak. Kita coba